Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber dongeng Mang Cecep Gorabacep anu satiasa tuhu manco di payunan HP sewang-sewangan di mana bae ayana dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca dongeng kaduyung ku babu bagian ke-24. Ieu yasana Bapak K. Sukarna. Satu acan dipedar ieu dongengna sakumaha biasa ka pamirsa anu name sumping ka ieu channel. Tong lali klik tombol subscribe-na, like-na, oge tiasa ieu dongeng-dongeng Mang Cecep Gorabacep di share ka pamirsa anu sanesna. Salajengna dina masing-masing kolom deskripsi video di handap video aya tombol toko Mang Cecep Gorabacep eta oge tiasa dititenan. Mudah-mudahan aya produk-produk anu sapagodos. Sumangga supados teu nyang kolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Urang tunda heula rani anu nyamperkeun Suryaman ayeuna urang malikan Den Barnas anu ngagidig maksudna arek ka Bandung. Tapi ras manehna inget ka pasanap nu geus gilig arek muru ka Suryaman maksudna rek menta duit parurugi geus ngurus taun-taun ka Nyi Rani. Tungtungna robah haluan Den Barnas teh aya hate hayang nyamperkeun Suryaman manehna hayang nyahoeun. Kumaha jadina pasanap? Nah maksudna teh hasil atawa ngalamot curug kitu pikiran Den Barnas nu matak harita kagok terus bae gura-giru murubumina Suryaman hayang nyidikeun pasanap. Barang geus datang kadinya kasampak aya Mang Kardi keur ngosokan mobilna teu lila Mang Kardi asup kana jero eta mobil geleser mobil teh maju maksudna rek ka Cianjur lantaran waktu tadi teh juragan Suryaman pesen nitah Mang Kardi balanja anu perlu keur diimah. Atuh barang mobil jauh sup Den Barnas harita teh asup kana pakarangan ari breh di pipir gedong aya pasanap keur ngintip. Atuh terus ku Den Barnas kalakuan pasanap teh harita ditalingakeun diintip ti kajauhan. Pasanap teu nyahoeun yen manehna ku Den Barnas harita keur diintip kalah terus murup panto sarta manehna kakatrok. Atuh juragan Suryaman ka Cidaruwaseunana aya nu ngetrok panto teh gancang anjeunna nyamperkeun sarta muka eta panto. Ari bray maninga ranjug sabab nu mukakeun panto teh lapisan pasanap nulak cangkeng matak sieun. Juragan Suryaman, saha nu nyamperkeun ka dieu? Ceuk pasanap bari nunjuk kana dadana ku indung leungeun. Pasanap, lamun teu salah mah jawab juragan Suryaman hatena mani ratug. Nah make lamun salah sagala rupa. Na kalinglap ka kuring teh. Kalinglap ku naon? Ku jadi ngorana lantaran bere gegeh atawa ku jamotrotna lantaran hayang nginum getih jelema. Sok jawab buru-buru. Ngarah teu kaburu ambak. Pasanap bari molotot. Pangling ku sorana bae ngageleger siganu ambak. Heran ku kalakuanana anu teu aya euih-euihna. Jol deui ka tempat kuring. Lain geus janji moal ngaganggu deui ka Rani. Jawab juragan Suryaman tetep bae hatena teh. Ari geus nyarita kitu mah. Kuring datang ka dieu lain perlu ka Rani. Lamun perlu ka Rani tangtu kuring nyamperkeun Rani. Tapi ayeuna mah perlu ku anjeun Suryaman. Ngarti? Jawab pasanap teh boleh sosorongot. Aya naon ka kuring teh? Lantaran acan pernah nginjem duit ka pasanap teh. Acan pernah nganyerikeun nu mata kaya naon? Bisa ngomong mah anjeun teh Suryaman. Padahal aya hutang anjeun anu kacida gedena ka kuring teh. Kahiji, anjeun geus nandasa batur kuring, tapi kahanteuna. Kadua, aya deui anu leuwih ti kitu pikeun kuring mah. Hayang nyaho anjeun teh.
Pasanap bari ngabalieur ka tukang cerat manehna ngarehak heula siga nu sebel. Pleh. Waduh, mending ngarehak ari jago. Cing anu kadua teh naon? Jawab Juragan Suryaman teteg bae sigana teh. Anjeun geus mikahayang karani Suryaman. Kop bae ari daekeun mah. Tapi ngurus sawah kudu ngalaparena deuleu. Ngurus sato kudu ngahakan dagingna. Ari ngurus rani kudu ngahakan awana-ana dewek teh. Tah eta anu jadi kadua teh. Anu teu puguh hitunganana. Nah, apa sanap make nyarita kitu. Nah, waktu ngurus rani teh ngajanjieun amal kanu keur susah atawa nyieun amal aya pangarahan. Juragan Suryaman mimiti henteu ngeunaheun. Ngurus jeung nulung beda Suryaman. Ari ngurus mah ti leutik tepi ka gede deuleu. Ari nulung mah di mana butuhna bae. Geus teu butuh mah geus. Pasanap mani muncerang. Oh, jadi ngurus atuh lamun kitu mah pasanap teh nya. Nya ngurus. Tah kaharti geuning ku anjeun. Ayeuna kuring ngurus hayam ti leutik tepi ka gede. Tapi ayeuna hayam dibawa ku anjeun Suryaman. Jadi naon pangganti ti anjeun keur ngurusna? Oh, jadi pasanap teh yang digantian parurugi. Jawab Juragan Suryaman bari mesem. Nya, tah hayang parurugi anu geus dipake ngurus karani. Hartana jeung tanagana. Hartana anu geus dipake ngagedean awak rani. Tanagana anu geus dipake nalingakeun karani. Nu dipake ngajaga karani. Tah eta Suryaman anu diperlukeun ku kuring teh. Aya catetanana duit kaluaran anu dikaluarkeun pikeun ngurus rani teh. Juragan Suryaman bari melong. Kaluaran naon? Anjeun teh rek ngaheureyan Suryaman. Nah, saha jelemana anu nguruskeun anakna make catetan. Sok saha jelemana anu ngurus anak tapi kagede dihitung diperinci kuas di bank. Saha? Pasanap mani muncerang bakat ku ambak. Pasanap tah aya anu kitu saumur kuring hirup jeung nyaho mah. Jawab Juragan Suryaman mani leuleuy sigana teh. Ah. Nah atuh anjeun menta perincian sapopoena ka kuring. Na teu percaya ka pamana anu bener-bener ngaku yen manehna narima sagala bantuan ti kuring pikeun rani. Na teu percaya ka rani sorangan anu geus ngarasa tumarima yen kuring geus mere maweh ngurus manehna. Tah lebah dia oge kuring deuk nanya ka anjeun teh pasanap. Bener caritaan anjeun teh. Yen teh aya jelema anu ngurus anakna diperinci beak sakitu jeung eueuh sato deui anu makanan anakna dicatet beak sakitu jeung taya sato anu celian anu nyusuan anakna dicatet beak sakitu letter. Tapi kabeh oge ti jelema tapi kasato tara menta ganti ongkos ngurus sabab kangaranan ngurus mah hartina sarua jeung ngajaga. Ari ngajaga teh sarua jeung nyalametkeun. Tah tanpa pamrih lamun kitu teh pasanap. Ari ieu pasanap mah bet beda geuning kawas dagang. Jadi lamun menta ganti jeung menta bati mah dagang kasebutna teh pasanap. Jadi ayeuna mah kuring moal rek merena naon ka pasanap teh. Lantaran lamun pasanap nyebutkeun ngurus keun itung-itung bapana bae ngajaga karani. Ari geus gede mah bagian kuring lantaran tara aya bapa kukut anu ngawin ka anak kukutanana. Lamun anak kukutanana henteu sukaeun mah apan kawin oge sok ditanya suka henteuna lain. Keun dabongan pasanap maka daek ngurus sagala rupa. Cenah eta pikiran pasanap nu dimaksud cara dagang keun itung-itung nu dagang rugi bae nya. Bea ka jenis-jenisna. Hitung-hitung tepi katanggungan nangkub dadasarna bungbang bea katilam-tilamna beroraah boga bati jenis nage henteu nyesa. Tah kudu kitu pikiran tehnya Pak. Lamun ingat kana sawah hitung-hitung ku hama bae, lamun ingat kana bubuahan hitung-hitung burung bae. Tah kulantaran kitu leuwih alus ayeuna mah gara balik pasanap gara ngaso nginget-nginget karugian geura bari nangkep tuur di imah mah ngeunah. Cuk Juragan Suryaman bari nyikik seuri. Setan geus nya nepi ambekeun sia ka aing Suryaman geus ngayakeun kuliah sia teh
Aing datang ka dieu lain rek ngomong bae deuleu. Resiko aing geus gede pisan. Batur-batur aing kojor kabeh ngarti. Ayeuna aing rek males pati. Hutang pati bayar pati sia. Pasanap bari murlang bakat ku ambak. Lain kuring nu nyieun piambekeun mah pasanap. Tapi anjeun sorangan sabab anjeun anu datang ka dieu tanpa diondang ku kuring. Lamun anjeun teu datang ka dieu tangtu anjeun moal ambek, tangtu anjeun moal panggih jeung kuring. Tah jadi kesalahan teh aya di anjeun. Jawab Juragan Suryaman bari netep mani antep deui kawas nguji kana hatena Pasanap. Pasanap teu ngeunaheun barang dijawab kitu teh manehna murelang bae tina bakat ning ku ambak sarta rutret ngareretan ka kenca jeung katuhu terus melong ka Suryaman anu harita ngajega siga anu tenang bae ret ngareret ka Winangsih. Pasanap tepi ka kerung. Neng Winangsih ku Pasanap ditetepna mani antep atuh anu dipelong teh harita mani muringis tina bakat ning ku sieun sarta Neng Winangsih tungkul sieun nempo Pasanap. Atuh nyeh Pasanap seri rasana teh kaubaran sabab Neng Winangsih geulis moal eleh ku Nyi Rani. Atuh rai aya pikiran make hayang ka Winangsih anu katingali demplon. Pasanap geura kaluar Pasanap. Kuring teh hayang kasemahan ku Pasanap anu palatat pelotot bari ambak. Kaluar Pasanap, kaluar. Saur Juragan Suryaman teu ngeunaheun neuleuk Pasanap murelang bae ka Winangsih teh kawas nu hayangeun pisan. Sok kuring geura kaluarkeun Suryaman, lamun anjeun sanggup jeung bisa mah nyered kuring kaluar. Tapi anu penting pikeun kuring mah anjeun nu kudu kaluar lain kuring. Ayo kaluar Suryaman. Pasanap bari merong kawas nu hayang ngarekab. Tah geus datang deui bae adat satona teh Pasanap mah. Moal nya kuring anu boga hak di ieu mah make kudu dikaluarkeun ku anjeun Pasanap. Kuring hiji kepala rumah tangga kudu wani ngajaga kadaulatanana. Moal nyingkah kuring mah Pasanap moal kajen paeh mani getih tibatan jeung kahina ku anjeun mah. Anu tetela datangna ka dieu torojog tanpa larapan anu taya tata kramana wak haok teu pupuguh kawas begal anu lapar. Setan. Pasanap beri loncat ka tengah imah kawas nu hayangan lega. Atuh gancang Juragan Suryaman oge mundur bari taki-taki ngajaga aya bahaya. Cep sajongjongan mah jempe teu aya nu nyarita Pasanap geus taki-taki tapi kawas anu mikir kumaha ketak manehna. Sangkan anu dimaksud hasil ulah balik mawa nyeri tapi maksudna mun balik hayang ngahning kitu pikiran Pasanap dina jeroning hatena nu matak pantes ngarogo siga nu ati-ati lantaran boga kahayang. Den Barnas ngintip di luar ngabandungan nuker debat sarta manehna ngartieun di dinya teh bakal ribut sabab Juragan Suryaman harita kaciri teguh teu galider ku musuhna. Hatena siga nu teteg da bukti katinggalina tibatan manehna mundur kalah terus taki-taki. Atuh Den Barnas bingungan kapaksa manehna oge harita teh kudu mihak tapi mihakna ka mana? Nah mihak ka Pasanap anu kacida gorengna atawa mihak ka pribumi anu ngabela dirina tina kahormatanana. Atuh Den Barnas ngarenghap narik napas panjang pisan bari ngomong jero hate. Keun bae kumaha engke aing rek neuleuh heula kaayaanana ieu jelema, ceuk gerentas hate Den Barnas bari terus ngintip deui. Suryaman, aing sakali dari ngomongnya rek ngaganti kerugian kuring atawa moal. Pasanap mani nyengor. Pasanap taya deui pilihan kuring mah iwal ti hiji. Kaluar Pasanap, kuring teu suka kasemahan ku jelema anu ngacaukeun rumah tangga batur. Kaluar. Juragan Suryaman bari nunjukkeun curugna nitah kaluar. Suryaman, anjeun mah teu beda ti ajag ngagogogan singa lapar jero kandangna. Pasanap bari seri meninggal lenggak tina bakat tingkungwa ka musuhna geus kitu ret ngareret ka Neng Winangsih anu murungkut undur-unduran kawasieun ditewak sarta ret deui ka Neng Tini anu muringis terus harita dipelong kawas anu hayang ngokos atuh Neng Tini sieun sarta nging jeurik bari nyarita kieu.
Bibi, cian itu tuh bibi, aya julig molotot katini. Cek Neng Tini bari gap nyekelan kana leungeunna Winangsih atuh bibina reuwaseun. Gancang alona disambat bari nyarita kieu. Tong sieun-sieun Tini, itu mah sanes juri gelis, tapi pasanap teh keun da aya apa? Jawab Neng Winangsih bari ngusapan Neng Tini. Anak setan, pasanap bari muncereng ka Neng Tini pada dia nyebut juri gamanehna. Neng Tini mani ngarenjag disentak ku pasanap teh lantaran budi pasanap istuning pikasionon. Atuh manehna nguringi serta nyusup ka bibina. Ari Juragan Suryaman ningal putra disentak teh rai deui bijil nafsuna sarta pok nyarita kieu. Pasanap, eta mah budak leutik anu teu nyaho naon. Ieu lawan anjeun mah bapana lain anakna anu masih lembut keneh katurug-turug awewe. Ayo pasanap, gerak-gerak, naon anu dipikahayang ku anjeun teh, rek nonjok. Juragan Suryaman bari nunjuk kana dadana. Barang ditangtang kitu teh pasanap tepi ka kerung manehna ngarasa kaweur mikir nu bakal ditempuh sabab ceuk pikiranana lamun gelut hayang meunang sarta dina meunangna teh lain meunang gelut wungkul tapi hayang meunang duit sakalian jeung Winangsih rek ngicip-ngicip Winangsih nu matak manehna merong kawas hayang gerak gapruk geus henteu sabar pisan pok nembalan ka Suryaman. Suryaman, anjeun nang tanggelut ka kuring nya. Padahal maksud kuring ka dieu rek nagih parurugi kuring ngurus nyirani jeung parurugi paehna batur-batur kuring dilebak jero. Tak kulantaran kitu ayeuna kapaksa kuring ngalawan anu bakal mateni kana hate anjeun. Ngarti anjeun kana eusi hate kuring? Cing, nyaho naon nu bakal mateni ka anjeun? Pasanap bari ngabelenyeh seuri lantaran manehna geus meunang ilham aya jalan pikeun ngelehkeun Suryaman kalawan babari pisan. Sok pasanap ulah kalaka ngomong. Sok rek mateni naon anjeun teh? Memang kuring geus siap sadia pikeun ngalayanan anjeun, ngarti? Juragan Suryaman nyentak pasanap. Nyaan eta teh Suryaman. Sok rek minta kumaha pasanap? Awas Suryaman, kuring rek gerak yeuh, awas. Pasanap bari masangkeun kuda-kudana atuh Juragan Suryaman oge gancang caringcing hayang diserang. Yat, ya. Pasanap bari siat metakeun jurusna tapi nyerang mah henteu ngan saukur ngalelewean. Bari muter kawas rek nyerang atuh gancang Juragan Suryaman oge nurutkeun gerakna musuh bari teu weleh taki-taki. Yep. Ya, pasanap ngagorawok bari loncat habek nyabok ka Neng Tini. Atuh goak Neng Tini ngagero tina bakat ningku nyeri. Aduh, apa? Neng Tini bari mengpenan bangetna las manehna kapaehan ngerumpuyuk dina tehel. Tini, Juragan Suryaman rewaseun bari ngarontok ka Neng Tini anu bieu ngarumpuyuk. Up, ya. Cekok Juragan Suryaman anu harita rek ngarangkul putrana teh ditajong beneran pisan kana mamarasna. Da eta atuh anu diarah ku pasanap teh nu matak nandasa heula budak teh ngarah bapana gugup. Atuh ngan sakali najong oge geus ngalenggak Juragan Suryaman teh gancang ku pasanap dijewang sarta dicunggut buukna. Habek deui ditonjok tarik pisan atuh beuki ngalempreh bae Juragan Suryaman teh. Ari Juragan Suryaman geus ngalempreh blug dirag-ragkeun sarta ret pasanap ngareret ka Winangsih. Panona merong bakat ku ambek sarta beureum kawas nu edan atuh Winangsih ngaleper manehna teu bisa meta kawas nu kasima bae. Atuh gawena ngan melong teu pasanap nu nangtung ngabedega matak pawur. Winangsih, nyokot tambang ka ditu. Ceuk pasanap mani nyengor kawas nu ngambek da morongos bari buncelik. Neng Winangsih teu nembalan kalah bibir runyarenyu kawas teu bisa ngomong kasima nempo pasanap. Atuh pasanap teh ngambek gancang nyentak mata kreuwas. Winangsih, cenah gebeg Neng Winangsih ngagebeg sarta leungeunna ngaleper. Ari pasanap pok nyarita deui. Ayo neangan tambang ka tukang, boro. Lamun leleda ieu dua jelema rek dipaehan ngarti. Kajaba lamun gancang. Ayo buru-buru.
ngadenge anu geus rubuh harita rek dipaehan lamun teu aya tambang atuh Winangsih teh gugup gancang manehna ka tukang maksudna neangan tambang sarta kabeneran pisan di dapur teh aya tambang atuh harita dicokot terus nyempurkeun pasanap sarta tambangna dibikeun tapi nyarita mah henteu. Sanggeus nampak tambangna pasanap teu loba pikir anu kapaehan digusur dibawa ke jero kamar atuh Winangsih nuturkeun tapi henteu mirosea sabab pasanap geus ngancam lamun manehna ngajerit tangtu tini dipaehan nya kitu deui Suryaman duanana dipaehan nu matak teu wani metangan saukur nutur-nutur kana lampahna pasanap nu siga geus kasurupan ku setan anu ngagoda. Paranggeus di jero kamar gancang Juragan Suryaman harita teh didiukeun dina kursi sinarapat terus harita dibungkeut dihijikeun jeung Neng Tini katambah tambangna panjang atuh manis siga genah dipake meungkeut teh sarta naliana pageuh moal bisa udara deui. Suryaman cek pasanap sanggeus nalian musuhna teh seuri mani lalanggakan terus ngareret ka Neng Winangsih atuh cakakak seuri deui kawas nu sakarat awal. Winangsih murungkut tapi teu bisa nyarita lantaran bakat ku gempeur kawas nu teu puguh rampa. Gak jelang pasanap teh luncat ngadeketan kana panto atuh Winangsih ngarenjag samarukna rek ngarontok gancang Winangsih teh ngejat ngajauhan pasanap. Ari pasanap nyakakak deui seuri semua anu suka sarta burilang panonna merong deui ka Winangsih kawas anu naksir susu nu moncrot lir suung kudu ku pasanap teh diperong atuh Winangsih muringis mundur bari nangkep susu meureun sieuneun dicomot lantaran pasanap merong wae. Winangsih kunaon pepurungkutan sieun nyai teh pasanap beri cetrek nguncikeun panto sarta koncina disakuan atuh Winangsih ngarenjag manehna teu sadareun yen pasanap dia luncat lain arek nyomot susu tapi arek ngunci panto atuh rai Winangsih pias tina bakat ningku reuwas. Pasanap hayo keluar pasanap kunaon panto kamar make dikunci rek naon pasanap teh Neng Winangsih mani haros-hos nyaritana teh tina bakat ningku gugup sarta bakat ningku sieun. Piraku Winangsih teu ngarti tuh tingali lanceuk anjeun geus teu walakaya sarta sungutna didumpel moal bisa ngajarit nya kitu deui alo anjeun sanajan budak dicangkalak sabab bisi jajaritan nu matak didumpel deui ayeuna tinggal anjeun Winangsih rek jaritan pek tapi ingat sakali ngajarit hiji jiwa tangtung ngalayang gampang da geus dicangcang moal hese nandasana rek teu sadra pek lantaran aya di jero kamar anu moal bisa bijil anu tangtu moal aya nu nulungan kajabati hiji soal anu bisa nulungan anjeun. Naon anu dipenta ku anjeun teh pasanap hayang duit kuring boga duit simpenan kop keur anjeun kabeh ari hayang mah jawab Winangsih bari pupurungkutan bakat ku sieun meureun. Lain rek menta duit ka anjeun mah Winangsih sabab anu perlu duit mah ti lanceuk anjeun keun engke oge beunang duit mah engke oge tangtu mere tapi ti anjeun mah lain duit anu rek dipenta teh tapi diri Winangsih anu dicita-cita ku kuring ti leuletik Rani tapi ayeuna Rani geus direbut ku Suryaman lanceuk anjeun jadi anjeun kudu jadi gantina sok Winangsih geura sadra geura tumampla ka bapa keun biasana lalaki mah kudu aya layana nyaeta awewe tah ayeuna bapa lalaki sarta minta dilayanan ka Winangsih. Hayo Winangsih urang laksanakeun kahayang bapa karani tapi diganti ku Winangsih ulah nolaknya Winangsih. Pasanap bari katayep ngadeketan ka Winangsih anu terus mundur sieuneun pisan sigana teh. Pasanap gelo anjeun teh cing atuh da geus kolot nah katotoloyoh kitu. Ning Winangsih bari terus mundur deui. Maka nyebut-nyebut geus kolot sagala rupa Winangsih. Pendek nama mentong nyebut kolot ngorana deuleu. Beki kolot beki loba pengalaman. Ayeuna mah kieu bae Winangsih rek nurut atawa moal. Moal nanaonan eta teh jawab Neng Winangsih rek hapranjug.
Nyaan eta teh, pasanap manirarangos. Memangnya tibatan aing kudu ngalakukeun lampahina kajian paeh sanap. Aing moal ngagugu ka sia, moal deuleu. Sok sia rek kumaha ayeuna mah. Neng Winangsih siga nu ambak. Rek kieu deuleu. Pasanap bari ngarontok tapi gancang Neng Winangsih ngejat. Montong lumpat Winangsih, da heureut ieu tempat teh, awas sia nya. Pasanap beri terus ngudag-gudag Winangsih anu akhirna mah teu burung benang, karawak dicekel atuh gewawak leungeun pasanap digegel, gero manehna ngagorowok bakat ku nyeri. Aduh, gegel sia. Aduh, pasanap bari murilitkeun leungeun Winangsih terus dikatukangkeun sarta diseret kana kasur. Blok Winangsih nangkuban, gero ngagero tarik pisan. Tulung. Cek Winangsih ngajerit meratan langit atuh gancang ku pasanap dicabok tarik pisan. Gerung Winangsih ngagerung sarta cerra tina irungna biji getih ngabulae. Sok sia ngajerit deui Winangsih, ku aing teh moal dipodaran deuleu tapi disiksa. Hayo ngagero. Pasanap maniti kakarakat bakat ku ambak. Ari Winangsih bener-bener teh sieun da gero ngagero deui. Tulung. Cenah tarik pisan sorana teh. Atuh bray Juragan Suryaman bentak kakara ingat tina kapiuhanana anjeunna rawaseun ningali adina keur dipaksa pirusa teh gero ngagero tapi teu bisa pok da didumpal sarta teu bisa hojah sabab dicangcang. Malah Neng Tini oge geus ingeteun ari korsi ngised teh Neng Tini ngajerit. Siga nu nyeri. Ayo nyebut tulung deui Winangsih. Pasanap beri gamplang nampiling deui tarik pisan atuh Winangsih teh ngaleunggak sarta gero menta tulung. Aduh, tulung. Winangsih bari ngagurinjal blak nang karak atuh gep dua leungeunna dicerak didedetkeun kana kasur. Keur kitu panto kamar aya nu ngetrokan gebeg pasanap ngaranjug bakat kurewas. Sok Winangsih dilesotkeun bari jeleng luncat ka handap ngadeukeutan Juragan Suryaman anu harita geus diborogod dina korsi henteu usik henteu malik. Ari pasanap gancang nyabut peso blatina pok ngomong ka Winangsih. Buka Winangsih. Apan dikunci? Jawab Winangsih bari cengkat mageuhan sampingna anu ampir lesot. Tah kuncina, sok buka kadinya. Sing saha nu wani ngadeuketan ka aing? Ieu dua jalma nu geus dicangcang di paehan. Pasanap bari ngalungkeun kuncina ka Winangsih. Pluk kana tehel. Ari pasanap terus ngamangkeun belatina dideketkeun kana beheungna Suryaman kawas nu arek mencit. Winangsih sieun pisan gancang manehna ngarongkong nyokot kunci nu ngagoler terus nangtung jeung ngatayap muka heula kunci panto. Barang cetrek kunci muka ret Winangsih teh ngareret neuteub heula ka pasanap. Winangsih, buka pantona. Lamun geus muka panto teu meunang kaluarnya. Lamun kaluar lanceuk maneh palagat. Pasanap bari ngamangkeun peso belatina kana beheungna Suryaman. Neng Winangsih teh sieun beungeutna tepi ka pias kolotrak mukakeun panto bari neuteub ka pasanap. Ari bray panto dibuka henteu kanyahoan deui leungeun manehna dijawang sarta dibedol kaluar. Aduh, ceuk Winangsih tina bakat ning kurewas keur neuteub ka pasanap ti luar dibedol leungeunna atuh manehna ti jongklok bluk menera kana dadana anu dieu tas ngabedol. Atuh gancang Winangsih teh cengkat sarta ret ngareret ari bleh horeng teh Den Barnas. Aduh, tulung Kang. Ceuk Winangsih bari bluk nyeuh kana dadana Den Barnas tina bakat ning ku atoh. Winangsih, Den Barnas ngan ukur sakitu nyaritana teh serta terus nyengkatkeun anu nyuuh dina dadana. Ari cengkat prok panonna amprok pateuteup padeuleu beungeut. Breh panon Winangsih katingali meuning ngembeng geus pinuh ku piceurikeun. Kang Barnas, tulungan pun lanceuk Kang. Anu ayeuna geus aya dina congo ti koro pimaoteunana teh. Winangsih dumareda siga nu ngarasa sedih serta tetela dina sinarna hayang ditulungan pisan. Winangsih, moal era ditulungan kong Kang. Sarta kersaeun Juragan Suryaman sareng kulawargana ditulungan kong Kang. Jawab Den Barnas bari neuteub ka Winangsih anu harita geus lesot.
Kang, hapunten sagala kalepatan pun lanceuk sareng kalepatan abdi. Nya kitu deui kalepatanana pun Rani. Mugi kersa ngahapunten. Ayeuna mah teu aya deui emutaneun engkang. Iwal ti tulungan heula pun lanceuk. Ginangsi, pikeun engkang moal aya males dendam ka saha bae oge. Pikeun engkang mung gaduh hiji kawajiban, kudu satia kana janji, kudu nulung kanu butuh. Engkang teu ngewa ka Juragan Suryaman sanaos karani oge. Tapi engkang hayang nyumpunan janji engkang karani, nyaeta sumpah engkang moal boga pamajikan lamun lain karani. Tah ayeuna buktina Rani kalah satia ka Juragan Suryaman. Engkang teu aya geuneuk maleuk-meukna Winangsi. Namung engkang hayang nguping ti diri Rani pribadi. Yen anu ngalanggar sumpah teh sabenerna lain engkang, tapi Rani. Tah kitu anu tetep dipenta ku engkang ka Rani teh. Tah eta dasarna pang engkang tetep ngudag-ngudag ka Rani. Lain noong ka kolong engkang teh Winangsi. Ceuk Den Barnas bari ngalimba sarta Cipanona ngambang. Engkang, enggal tulungan abdi Kang. Abdi ti ayeuna kapayun bade sadrah ka engkang, bade malas kasayan engkang, sarta bade nulungan naon bae anu bakal jadi kasesah engkang. Asal waktosna kabujang sae pamiarsa sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.